cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna aju pamajik salakina maot jadi irang da da ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jol bae aya santri kadi ngadengekeun ngaji. Bareng ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan. Lapar ceknya hari ieu mah ieu dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeuleun ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit deuk digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah endek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti deuk maling mah haji santri ya santri geus terdorong ku lapar teu kuat kaluar nyana ti masjid naik ka luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di dieu deui eueuh pindah deui pasuka tilu aya tah diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun yana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masyaallah hararangeut daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong mantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nya inget Masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genap nyana kekeleyengan insan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol ieu can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nyai almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang menyaing maling ceuk nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejeuna ieu sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh ieu deui bae tah teu jadi nyana tutupkeun deui turun saji keluar ka masjid deui kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng amane bangunan leuleuskeun awat kali tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin
jauh amat sih kiai. Atuh encan seken. Encan teh emang teu hayang apa can laku. Kumaha mama bae lah. Disebut teu laku jae beungetan. Itu banget mah banget bae ngan lamun dibawa ka solehar 12 ya mah ieu mah. Ngan buntutan doang. Ceng sia bener can kawin encan. Nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin, daek teu kawin. Atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek, ge kula mah normal. Bari nyekelan beuteung mah nya, sebenarnya lapar cenah. Udah ditanya kawin, emang awewe na mana cek ieu. Lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awewena. Neng ka dieu datang. Ieu masalah. Deuk nanya bae neng. Ieu daek teu ka lalaki ieu. Insyaallah abdi mah deuk nurut bae. Cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna aju pamajik salakina maot jadi irang da ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah insyaallah daek ulah cek kita teh geus aju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jai mah nu ku aing deuk dipaling teh sakira aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana Masya Allah nya lagi deg-degan wae hadena aing teh jadi maling cek aduh sup ka dieu nyana luak-liak geus salah cek ini turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cek ini. Iya bener ya pas. Tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah. Cek Kangjeng Nabi saha jelema anu teu pati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dinamakan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairan minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun imahna tuh tinggal geus sia nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu